lain tak kumaha budak main pesantren betah teu. Teu jadi ku urang mah pesantren ngeuna ge sieun aing mah. Nah, make sieun naon sia teh teh. Aya namanya pesantren ge jadi sarang pedofil, aya nama aing sieun teu jadi. Sarang pedofil kumaha maneh? Pesantren jadi sarang pedofil sia mah kieu sia mah. Kumaha ieu maksudna ieu teh? Ayo cetu nyaho. Eta anu berita di daerah Jawa teh ya geuninganan muridna dilecehkeun ku guruna teh ya. Geus pugunu di Bandung mah. Aing sieun aya ce. Sia mah korban viral tah, sia mah beleguk maneh mah. Gitu. Ye, sia teh eta kan masalahna kan can jelas pan mana nu bener mana nu salahna. Heuh. Jeung lamun tinu nyana oge kitunya eta guruna melecehkan muridna gitu. Eta mah oknum sia teh. Teu kabeh pasantren juga gitu. Siapa entong disalahkan pasantren maneh eta mah oknumna gitu. Nyanger we cedah sieun atuh soalna beritana kan geus viral. Nya wajar sih wajar eta ge wajar maneh sieun cuman tong ayeuna ngarasa non maneh ketakutan berlebihan terus bisa kompet daunkeun kabeh pasantren ayeuna non karena itu henteu kitu eta mah oknum we eta mah. Itu jeung eta mah jadi tinggal ieu tinggal kudu kumaha urangna eta teh sia teh. Sia teh. Itu kurang maksudna kieu tah. Maneh kan boga budak tah bejaan papagahan budak teh kumaneh teh kieu tah. Misalkan neng atau jang gitunya. Misalkan aya kade lamun misalkan saha wae anu teh erek nyabak gitu ya. Eta anu parabotna larang-larang gitu nya. Atau naon kita muka-muka gitu montong naik gitu ngagorowok we gitu terus lamun tina tempat sepi buru-buru kan rame ngagorowok gitu teu kudu kagok pamali lah da eta teh sek edukasi penting eta teh keur budak teh gitu jeung kala aing nanya aing maneh maksudna pasantren teh rek naon teh urang masukkeun budak gitu. Apaan budak orang teh baong atau yo cek berdagong ya teu ka sia mah beleguk sia mah ye sia mah nya ayeuna budak baong Bangkawara di ka pasantrenkeun emangna pasantren teh tempat pamiceunan sia teh beleguk sia mah apa cenah bagus sih nya bener gitu kan lingkungan pasantren teh kan lingkungan alus lah gitunya gitu tapi tetep anu nomor hiji mah ye nya ti keluargana sia teh kitu lingkungan geus alus tah keluargana ge kudu alus entong ayeuna lingkungan alus keluargana hancur anger we hese kemungkinan terjerumus budak bangor gede deui kitu sia teh yang usah terus eta kumaha ceuk kasus nu di Jawa teh anu tadi teh aya ceuk urang mah geus kagok viral eta geus we ceuk urang mah sidangna terbuka ceuk urang mah terbuka kumaha maksudna dibaruka bajuna bu itu buligir sia mah balagu manya sidang dibuli ge maneh maksud aing terbuka teh lain terbuka ayeuna teh di balaju maneh tah jika kasus non kopi sianida geuning nya sia teh nyaho teh kan terbuka pan seluruh rakyat Indonesia teh pada tahu pan gitu jadi pada tahu tah lamun salah wae hukum seberat-beratna tah lamun misalkan tidak terbukti bersalah kembalikan nama baiknya gitu hukum teh harus adil harus terbuka gitu pokoknya mah semua orang juga sama di mata hukum arek gelandangan arek kiai arek asaha we pokoknya presiden oge tetap sama di mata hukum mah sia teh bener cek sia mah bener belum sama jeung bener ge kieu deui nya non kurang ditinggali nya pasantren teh ieu teh eukeur dalam masa ujian ieu teh urang mah ngadong awe mudah-mudahan ya pasantren nu aya di Indonesia teh nya ku kajadian anu kamari-kamari teh jadi sangka lebih bagus lah gitu tunjukkan ya bahwa pasantren itu tidak seperti itu keur diuji teh meh ningkat gitu urang ngadoakeun kitu urang kan jadi non ngerasa ku berita viral gitu aduh aing ngerasa pasantren nih asa kieu lah jadi kudu bangkit lah gitu di mata dunia teh gitu pasantren Indonesia teh terus kade sia kade mun pasantren kudu kitu geus teu kudu sieun-sieun sagala lah gitu pas pasantren bere pengertian heula bere bakal heula budak teh gitu pinter aja